Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Polisi New Jersey, Amerika Serikat ngangkat sumpah atas nami Al-Quran. Ieu wartos selengkapna. Ibrahim Mike Baikora ngangkat sumpah di hadapan Al-Quran pikeun diangkat jadi kepala polisi di kota Paterson, nyaeta salah sahiji negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Ibrahim mangrupikeun muslim katurunan Turki Amerika. Ibrahim ditunjuk saatos kepala polisi samemehna Troy Oswald pensiun sasi Februari ieu. Palantikan dilaksanakan di balai kota satempat dinten Salasa 4 Februari 2020. Ibrahim janten kepala polisi munggaran di kota Paterson. Anjeuna tos damel langkung 30 tahun. Lalaki 60 tahun ieu disumpah salaku kepala polisi kota anu ka-17. Upacara palantikan dimimitian ku lagu kabangsaan Amerika Serikat. Doa sareng diteruskan ku sumpah jabatan. Ibrahim ngucapkeun sumpah sareng panangan kenca di luhureun Al-Quran. Wali kota Paterson Andri Sayih nyarios yen Ibrahim mangrupakeun kepala polisi katurunan Turki anu munggaran dina sajarah Amerika Serikat sareng kepala polisi muslim munggaran di kota Paterson. Amerika Serikat parantos ngadamel sajarah, saur Andri nalika masihan pidato sambutan dina upacara palantikan. Sakumaha dikutip ku kantor berita Turki Anadolu Agency Jumaah 7 Februari 2020. Mung ieu bae wartos ti Cakrabuana News. Mugia anjeun ngawidian pikeun teras nyaksikeun wartos-wartos ti Cakrabuana News salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.